Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil ladzi ayyadahu bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat amma ba'du. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al-hadis. Pertama anu langkung utama hayu urang sasarangan manjatkeun puja kali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wasalam mugia dikocorkeun ka nabi urang, nabi akhir zaman, la nabiyya wala rasula ba'dah, yani habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka keluargina, para sahabatna, umumna ka urang sadaya selaku umatna. Mugia urang sadaya anu kempal dina ieu tempat anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala, urang sadaya dihampura dosana amin, dipanjangkeun yuswa anu barokah amin. Mudah-mudahan urang sadaya anu kempal dina ieu tempat urang jaga kin kempelkeun deui di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuku simbri bodos dihormati segenap para alimil ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus bapak-bapak ahli pangaosan anu antusias saminggu sawangsulan ngalengkahkeun dua sampeanana, nepatkeun dua dampalan pandanganna pikeun nuju kana ieu pangaosan hakikatna digereteskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sauihna dia tempat kenging taufik sinareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nuku sim pribados dihormati guru orang sadaya, pangarsana ya Aziz sareng kasepuhan orang sadaya, pangarsana Abah Usman, pangarsana Abah Gobet, sareng Abah Sana, jeung Abah Haji, kum kasadaya kasepuhan. Mudah-mudahan kasepuhan Kampung Babakan Bandung sing dipanjangkeun yuswa anu barokah amin, jembar rizkina amin, sehat dohir sinareng batina amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahilap nuku simpir bados dihormati murotibul awqat anu masihan waktu kasimpir bados, mudah-mudahan mantena dihasilkan dina sadaya pamaksudan dunia sinareng akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Kum kasadaya jamaah bapak-bapak anu sepuh anu anomna teu nirang asa hormat simpri bados kasadayana, mudah-mudahan urang sadaya kempana di ieu tempat aya dina naungan rahmat sinareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa dina waktu saena alhamdulillah nya ayeuna aya Bapak Lurah Rai mantan dan desa nanta Batan Lurah desa Cikerewetan. Masya Allah anu antusiasnya di Babakan aya, di Murah aya, Bumi Bera aya, mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun yuswa anu barokah amin, disehatkeun badana amin, dohir sinareng batina amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah. Sim pribados dina saayeuna moal panjang carita, moal panjang komentar, insyaallah dimimitian ku sim pribados baris nyacakeun tentang keimanan. Keimanan anu di jero hate urang bisa nambah bisa berkurang
ya. Ari harti iman cek bahasa eta atasdi ngabenerkeun hate eta ngaranna iman cek bahasa urang teh mah setiap anu ngabenerkeun eta ngaranna iman. Seperti Ki Jaed ngabenerkeun Ki Bakar, si Ki Umar ka Ki Jaed naon eta Ki Bakar bener henteu tingkah lakuna kawas kitu iman tah eta bener kawas kitu tah eta sah iman eta di manaan ngabenerkeun ngan iman mengguruh syariat eta nyaeta tumancepna hate atawa madepna hate kana kepercayaan urang ku dalil-dalil agama anu bangsa pertela anu bangsa jelas. Namun dina masalah iman ieu imanun yazidun wa yanqusu. Iman eta bisa naik bisa turun Bapak. Bisa naik bisa turun. Kadang kala urang sok getol dina ibadahna. Kadang kala urang sok turun dina ibadahna. Henteu aneh eta mah biasa iman mah. Ngan aya faktor-faktor na anu bisa naikkeun jeung nurunkeun kaimanan. Imanun yazidun bita'ah wa yanqusu bimaksiyah. Lamun andai kata bapak-bapak keur naik kaimanana, keur getol pangheulana, keur ibadah kompak getolna eta ku sebab urang loba taat ka Gusti Allah. Pokona mah kitu bae. Nalika lamun umpama tama biasa saminggu daek saminggu teu daek. Kok kunaon ni awak teu daek bae tah eta ku sebab loba teuing maksiat. Wallahu a'lam maksiatna mah. Setiap anggahota anu mawa kana teu endah eta kasebut maksiat sarobaya. Dimulai ujung rambut sampai ke ujung kaki eta anggahota lamun dipake teu endah kana dibau ibadah lagi berat bae. Berat jeung berat tah eta iman eta seperti barometer bisa naik bisa turun. Naik naku sebab lobana taat ka Gusti Allah, lamun imana turun ibadahna oge rada berat dilengkahkeunana gitunya. Mantap urang dieling-eling ieu anggota berat amat hampang amat gitu. Saur Ki Nadim amin bi rabbika wal malaikati wal kutub wal anbiya wa biyaumi yabnal alamu. Nu kahiji amin kudu iman anjeun bi rabbika ka pangeran anjeun wal malaiki sinarang ka para malaikat Allah wa kutub sareng kana kitab-kitab Allah wal anbiya'i sinarang sakabeh para nabi dimulai Nabi Adam dugikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yauma yabnal alam sinarang kana poe ruksak tegasna mah poe kiamat. Pasubatul aula al imanu bi annallaha ta'ala wahidun. Imanu pertama anu ditancepkeun dina hate urang. Nu paling pertama satacan ibadah anu sejenna iman mah kudu diheulakeun. Sebab bapak-bapak hadirin sadayana, lamun urang ibadah tanpa ngayakinkeun Allah anu ngajadi pangeran urang anu hak wajib disembah eta ibadahna ngambang. Ibadahna ngambang. Hartina atuh urang ibadah ka Gusti Allah tapi urang henteu ngayakinkeun Allah eta aya apa eueuh sakitu bae. Lamun ngamang-mangkeun kawas kitu atuh teu endah ibadahna ge. Kitunya. Tah anu paling pertama amin bi rabbika aranjeun kabeh kudu iman kana pangeran anjeun saha bi annallaha ta'ala wahidun yen sanyana Gusti Allah eta tunggal. Ya bahasana qul huwallahu ahad
Qul ucapkan wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Jadi ngebahasakeun nang tunggal, alamun tunggal mah nya Bapak aran anak tunggal. Aya dua Allah dua mah. Tapi lamun bilangan hiji, hiji dua tilu, bilangan mah aya, tapi lamun tunggal hiji bae gitunya. Nimankeun aranjeun kabeh al imanu bi annallaha taala, eta teh ngimankeun yen Gusti Allah taala wahidun eta ngeun hiji, la syarikalahu teu aya anu ngarejengan ka Gusti Allah, paradun la mislala anu nyorangan teu aya umpama samodel Allah. Jadi ditanamkan tina diri urang bahwa urang teh boga kayakinan bahwa Gusti Allah eta tunggal teu aya anu ngarejengan, lau ka Gusti Allah anu nyorangan teu aya umpama samodel Allah. Somadun la nida'alah, somadun anu ngamaksud kalawan sagala hajat, teu aya anu dimaksud pamuntangan urang menta ka pangeran kecuali Allah. Eta ngaranna ngahijikeun tauhid, ngahijikeun nunggalkeun Allah anu diseja ku urang. Ulah sampaikeun bapak-bapak hadirin jamaah sadaya, ari urang selaku hirupna di alam dunia ibadah osok puasa osok, ari jarah ka gunung kahunyur pan eta salah perbuatan kawas kitu. Ai ibadah ka Gusti Allah ai menta kahunyur umpama tama pan eta jauh. Ulah hajaeun bisa keluar dina keimanan walaupun urang teu lah aing mah arek keluar dina Islam, walaupun teu kitu oge secara otomatis eta jalma geus musyrik, geus ngaduakeun Gusti Allah dina sagala pamentana. Awas nya, ulah sampaikeun urang menta kasalian Allah. Seueurnya seperti niat jarahna ya ngodoakeun ka ahli kubur urang, ulah seja urang teh menta kana kubur hayang barokah, hayang maju usaha, hayang berkah ieu jeung ituna ulah. Tah eta tujuan samodel kitu tah Bapak, anu jarah-jarah oge nyalimpang dina kayakinan urang. Naon eta bisa ngaluarkeun dina keimanan? Bisa. Sebab urang mentana eta geus lain ka Gusti Allah. Kitu nya, geus lain ka Gusti Allah. Nyuhade nya, nyuhade. Tah, eta nu pertama. Al-azaliyu Gusti Allah teh anu bangsa azali, qaimun anu jumeneng, abadiun anu abadi, daimun anu langgeng. Gusti Allah ayana azali ti azalina anu jumeneng kalawan datna, daimun anu langgeng, la awala liwujudihi teu aya kawitan ayana Allah. Lamun urang di jero hati urang ngagumeretes Gusti Allah anu nyiptakeun urang, Allah eta iraha si ayana. Tah urang bantah hate urang, usir dina kayakinan anu sasar, usir dina kayakinan anu digereteskeun ku setan bahwa Gusti Allah la awala liwujudihi teu aya kawitan ayana Allah, wala akhiru li abadiyatihi sinareng teu aya akhir kana kalanggengan Allah. Lain tah makhluk beda jeung urang Bapak nya. Allah ma datun wujudiyun abadiun, dat anu jumeneng kalawan datna anu abadi, teu kapiheulaan ku eueuh heula, henteu di akhir ku eueuh deui. Ai urang mah beda, ayana teh aya mimitian jeung ditungtungan ku akhir. Ayana dijurukeun ku indung Bapak urang, eueuhna eta mah atuh biasa dicabut nyawa ngaranna eueuh kitu nya. Qayyumun anu jumeneng la yubnihi teu ngaruksakeun ka yubnihi. Yubni anu teu ngaruksakeun al abadiu nan kalanggenganana, jadi teu ngaruksakeun kalanggengan Allah. Tegasna mah Gusti Allah langgeng abadi, teu aya anu ngaruksakeun.
wala yugoirul amadu sarang henteu ngarobahkeun ka Gusti Allah al amadu naon pirang-pirang waktu. Urang mah beda ayana tadi teh ayana aya mimitian eueuhna ditungtungan ku eueuh maot ngaranna saenggeus aya urang mah borobah-borobah nya timeti orok bisa ngarandang bisa nangtung bisa lempang bisa lumpat tadina putih geus jadi putih geus aya janggotan geus janggotan aya kumisan huwisan terus tadina pajak jadi bongkok jadi tah kitu tah jadi ata ngaranna alamah mutaghayyirun berubah-ubah alamah ari Gusti Allah atuh sajumenang sakituna bae eta mah kitu nya mana tah jadi teu aya anu ngarobahkeun kana Gusti Allah urobahna waktu bal huwal awal wal akhiru barik tah eta Gusti Allah teh eta nu paling heula wal akhiru sinareng anu paling akhir Gusti Allah nu paling heula Gusti Allah nu paling akhir Allah teu kapiheulaan ku eueuh Allah henteu ditungtungan ku eueuh deui beda jeung makhluk wa dhahiru wal batinu sinarang anu dhahir wal batinu sinarang anu batin munajahun anil jismiyah sinarang dibersihkeun dina sifat bangsa jismiyah laisa kamisli sayun sinarang teu saumpamana Allah hiji perkara pun pan anu wajib kurang diterangkeun sifat anu wajib di Allah aya sabaraha cenah sifat anu wajib di Allah aya 20 mustahilna 20 anu pertama naon cenah urang teh urang ngajauhkeun Gusti Allah ku cara naon teu nyaho aya eta nu sok-sok akidatul awam teh naon eta nu paling pertama naon wujud cenah inget tah wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi hiji bae geus pokona maka ditu bae hafal teu hafal Bapak lamun hafal Bapak henteu doraka kitu bae eta mah lamun Bapak hafal henteu doraka lamun Bapak teu hafal doraka saindeng-indeng piraku urang jadi tak ada sayang namun tak ada sayang lamun teu kenal gitulah nya mulai timbul kata sayang lamun teu kenal seperti kieu Kak Ahmad ai Kak Ahmad sah si kabogohna umpama Sarwiti ai Sarwiti urang mana teu nyaho bentukna kumaha teu nyaho bapana teu nyaho bapana saha indungna saha teu nyaho aneh kan urang mah nya aneh lamun urang dicita-cita urang seta Sarwiti anu rupana bagus tapi urang teu nyaho bentukna warna kulitna teu nyaho atuh moal timbul kata sayang lamun teu kenal eulan urang kitu nya mentak salah satuna tah nya Gusti Allah eta Bapak munajjahun anil jismiyah nya eta dibersihkeun dina bangsa-bangsa jismiyah wujud Gusti Allah teh aya nya ai urang aya eueuh ya Bapak kuari jawab kuari ieu Bapak aya atawa eueuh kuari aya yakin aya lamun Allah kasipan wujudna model kumaha Bapak ya model kumaha wujudna Allah model kumaha teu nyaho cenah atuh kudu teu nyaho ulah sok disaru-sarakeun Gusti Allah cenah wujudna Allah pangeran eta kaos kitu tah bentukna atuh kopor eta mah Gusti Allah munajah anil jismiyah Gusti Allah teu bisa disarupakeun jeung jisim-jisim anu model kumaha oge lamun jalma lamun urang boga hiji pangeran umpama teh mah anu ngabentukeun atuh teu sah eta mah pangeranna anu sarua jeung makhluk nya lamun digertos di hate urang Bapak lamun urang salat Allahu Akbar aya gambar Allah eta meureunna Allah eta meureunna cik urang teh atuh lain eta Allah mah
Laju cenah mangamir ge nyaho, teu nyaho pokona mah ngan wujudna urang jeung wujudna Allah eta berbeda. Mantap ulang sok ngabayangkeun wujudna Allah teh mun sipakan mah Allah mah aya ngan ayana lain sarua seperti urang kitu banyak seperti di wujud kidam basor. Hartina basor naon bahasa urang mah tingali. Lamun tingali eta pan kudu aya mamataan kan ya. Aya hideungan, aya putihan, mata Allah kumaha? Kawas kitu. Geus pokona mah Allah basor, Allah anu ningali lamun patinggaliana henteu sarua jeung urang. Pokona mah kitu banyak lamun urang ngahartikeun ngeun kin dipesek hiji-hiji dimulai wujud sampai ke akhirna nomor 20 tah eta laisa kamisli sayun teu aya umpama jeung Gusti Allah. Lamun aya hiji pangeran anu sarupakeun jeung hiji-hiji model urang atuh lain pangeran nya lain pangeran seperti kieu Bapak. Lamun Gusti Allah disarwakeun jeung urang eta alam, setiap alam eta berubah nya. Lamun Gusti Allah disarwakeun jeung urang atuh urang mah eueuh berlaku lamun Allah aya atuh kena eueuh deui kitu nya. Mantap awas jeung hade lamun aya jalma anu ngaku pangeran eta teh teu bener sebab Gusti Allah mah pangeran ngaran pangeran eta teu nanti henteu kapiheulan kuna naon jeung henteu ditungtungan kuna naon sakitu banyak tah. Jadi lamun urang pokokna mah kamu lamun ngaji kana tauhid mah pokokna mah nguras kana otak urang bae kitu nya. Geus urang mah lamun teu bisa ta mukhalafatul lil hawa bisi Gusti Allah beda-beda jeung makhlukna kitu nya. Tah eta nu pertama awas keyakinan urang kudu diperkuat nya. Sebab zaman ayeuna masyaallah loba dina pengajian atau dina ceramah-ceramah anu beusina teh masyaallah menyimpang dina tauhid gitu. Bahkan seeutik perkarana anu sok diomongkeun kurang anu mantak ngaluarkeun dina keimanan itunya. Seperti kumaha perkara anu mantak ngaluarkeun dina keimanan. Seperti lamun urang aing mantuan cek urang teh bedak lamun aing teh dibantuan ku si eta sigana meureunana aing ripu. Aya hiji dak aya hiji makhluk anu bisa mantuan ka makhluk salianti Allah. Makhluk oge meunang Gusti Allah anu bisa mantuana aing urang teteganan ka makhluk anu bisa mantuan urang atuh eta geus kupur. Kaos kitu oge bedak cenah aing mah kudu buag umpama teh mangaguling dina motor dak cincin alhamdulillah ku sebab cincin aing teu baloksor motor mah hancur aya awak mah teu dak cincin teu salah aing cenah meuli 1 juta oge cenah aya khodaman ieu mah dak tah eta leuletikan eta wah pokona meuli cincin pokona mah meuli cincin dia aing pokoknya sugih sia isukannya sakitu teh geus kitu nya geus kitu ngaguling 2 kali geprak teh boloksor motor ajur awak parotong cenah gara-gara cincin aing teu dipake ieu mah aya hiji dat atau hiji makhluk anu bisa nandangan kana kasusah manusia wah atuh kaluar eta ge mantaknya seetik di omongan orang kudu dijaga tah leulitikan kawas gitu percaya kana cincin percaya kana naon bae pokona mah anu bisa mere manfaat salianti Allah atuh geus kaluar masyaallah ya mana ulang geus wasubatus saniyatu al imanu bil malaikah nu kadua urang teh kudu iman ka para malaikat ya. Kumaha ngimankeun kana para malaikat teh bi antu saddiqo biwujudihi kana yen tah urang ngabenerkeun kana malaikat teh biwujudihi kana ayana malaikat.
lamun urang sapopoe teu inget kana malaikat dua bae geus acak-acakan mana Raqib Atid. Lamun jelema heueuh kieu Bapak, lamun urang ieu arek migawe hiji perkara nu goreng inget bae Raqib, wah pokona Raqib Atid ya. Moal enak cenah lamun migawe goreng mah dicatat goreng ieu. Mun keneh kabagusan arek umpama leumpang ka ditu moal endah ieu. Datang teu ka ditu umpama teh mah paeh mah heueuh. Mun keneh ulah lah nah geus bae henteu umpama teh mah nya. Tah samodel kitu urang teh kudu ngabenerkeun kana ayana para malaikat. Dimulai Jibril, Mikail, Israfil, Ijur sampaikeun ka ditu. Aya sabaraha malaikat jumlahna? Sabaraha? 10. Eta bener eta 10. Dimulai Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Naqib, Atid, Malik, Ridwan. Terus ya, enggak sakitu ge. Tah nya malaikat aya 10. Tah urang kudu ngayakinkeun ngabenerkeun aya malaikat wa bi annahum ibadun mukarramun. Yang sanyana para malaikat eta hamba-hamba Allah adu dimuliakeun la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat teu maksiat ka Gusti Allah kana hiji perintah anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Lamun eta para malaikat dimimiti dijieunkeun ku Gusti Allah, malaikat sujud sia ka aing, sujud bae eta mah. Encan dihudangkeun mah sujud bae. Aya malaikat anu tita nasbeh, tita muji ka Gusti Allah, la ilaha illallah, la ilaha dimulai dijieunkeun nepikeun pokona teu aya angeusan la ilaha illallah bae. Teu mah para malaikat mah teu doroka ka Gusti Allah sakumaha anu diparentah ku Gusti Allah bae. Ya, lain urang, lamun urang lain samodel urang teu bisa ibadah sebab urang mah lain malaikat. Ngan kieu Bapak, manusia mah ibadahna bisa ngalewatan para malaikat. Manusia mah bisa bejatna alabatan setan. Eta manusia. Lamun eta manusia keur dibere hidayah naik seperti malaikat, seperti para nabi ngaluhuran sakabeh malaikat. Walaupun malaikat eta diciptakeun ibadah teu aya dorakaan. Kitu. Ngan manusia tak bisa tah seperti para nabi. Seperti para nabi lain jadi nabi urang mah nya seperti para nabi ibadah gatul bisa sepertina para nabi terus toat bisa ngan urang mah kadang-kadang sok turun ngan urang bejatna eta goregna alabatan setan bisa jadi kumaha cenah urang mah mulyana bisa ngaluihan malaikat gorengna bisa ngaliwahan hewan. Aya hewan mah hewan nyaho teu hewan ya. Hewan mah hewan. Lamun embe tara beuki kana daging, beukina kana jukut bae, jujukutan bae jukut. Cobaan manusia, tempe beak, kangkung beak, lauk beak. Aya kesebutna herbivora jeung karnivora. Pokona mah jujukutan beak, lalaukan beak kitu. Bahkan sebutna nu halal beak, nu haram beak. Eta manusia eta ngaranna. Mantap ulah anehnya lamun aya jalma anu getol teh ulah aneh, lamun jalma aya nu goreng ulah aneh. Elingan doakeun ku urang kitu nya. Doakeun ulah dicare kanan pundung batu dicare kanan mah bedak ieu mah aya naon cenah ieu mendung horeng aya sia eta ulah nya. Alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan dipanjangkeun umurna tambah-tambah taat kudu kitu tah. Mentap lamun urang ningali anu maksiat umpama teh ulah hewa doakeun nya doakeun ku teu aneh cenah aneh anu neulun maksiat ieu cenah ulah hewa kudu didoakeun heueuh sebab eta dorakana eta menang Gusti Allah. Bisi urang teh aya maksiat carekanan kurang umpama teh nya hartina teh dipapelingeun langsung carekanan cabokan umpama teh kaos gitu bisi kagorangan eta bakal ditimpakeun ka urang nya. Jadi aya cara-carana gitu langsung sepak bae ku urang jelema mabok disepak atuh balik gelut jeung urang nya engke geus sadar ku urang
Amun bisa meukeun mah boga ajot-ajot tegeran talian tak kurang. Geus sadar geus kitu petalian bae. Kunaon cenah ini talian atuh pugus ya, kunaon? Tah, engke situ dibere nyaho kurang. Bere nyaho sakali, 2 kali teu nurut, 3 kali. Tah, geus pokona geus 3 kali ka ditu mah lain deui urusanna nya. Lain deui. Tah kitu Bapak hadirin jamaah. Mana? Wayab aluna ma yu'maru wa hum ajasamul latifun tah eta para malaikat teh hiji jisim anu lembut dawatu arwah anu ngagaduhan ruh sarua ja'alallahu lahu quwwatan ala tashkili bi askalin mukhtalifatin. Gusti Allah ngajadikeun ka para malaikat kana kakuatan kana berbentuk bi askalin ku pirang-pirang bentukan mukhtalifatin anu beda-beda ahsanatin anu bagus mah. Malaikat mah bisa dijeniskan seperti manusia, bisa lalaki bisa bikang, bisa lalaki bisa bikang. Eta para malaikat lamun diizinan ku Gusti Allah nembungan ka manusia umpama teh ngabantu manusia, lamun lalaki pokona mah kasep, lamun bikang geulis gitu ya. Tapi lamun can dibuka hijab ku Gusti Allah, lamun tak can ditakdirkeun mah atuh moal panggih, moal panggih kitu nya. Mentak baheula teh baheula, jam sabaraha teh. Baheula aya jalma anu ngaku-ngaku kawin jeung malaikat Jibril saha? Li Eden. Bari aya keneh teh eta. Aya keneh teh Li Eden. Teu nyaho nya. Oh, kurang gaul ieu bapak-bapak. Baheula di ditu belah ditu aya jelema bikang ngaku-ngaku kawin jeung malaikat, aya jelemana goreng praku ceuk urang teh malikeun daekeun kun goreng kitu. Urang oge anu goreng milihna anu geulis piraku malaikat anu kasep. Amun lalakinya ngarupakeun laki-laki kasep, amun bikang geulis. Urang bagi anu sedeng-sedeng pamajikan mah anu geulis pilih namanya urang kitu kan urang. Aneh cek urang teh mah aya jelema kawin jeung malaikat ieu. Puma malaikat mah teu boga hawa nafsu nya. Boga toa-toang malaikat mah teu boga hawa nafsu henteu kawas urang. Tapi alhamdulillahnya jelema mah sempurna manusia mah dibere akal, dibere nafsu, akalna seperti nanti dibere seperti akal seperti para malaikat dibere akal ngeun. Nafsuna seperti setan oke boga nafsu gitu ngan boga akal setan. Tah mana wasubatu salisatu cabang imanu katilu al imanu bil kutub nyaeta ngimankeun kana sakabeh kitab bi antu sodiko bi annama anzalallah kana ngabenerkeun kana sakumaha ayat anzalallahu anu nurunkeun Gusti Allah ala anbiya'ihi kana sakabeh para nabi Allah minal kutubi di antara kitab-kitab Allah. Urang dimulai Nabi Adam urang kan percaya bahwa Nabi eta aya 25 nabi anu tercatat dina Al-Qur'an. Namun hitungan para nabi wallahu a'lam teu aya anu uninga kana jumlah nabi kecuali Allah anu ngadamelna kitu nya. Tah eta dimulai Nabi Adam ayana suhub Nabi Adam Idris suhubna Nabi Isa nembikeun kana kitab Injilna Nabi Isa Injil kan. Injil apa Taurat Nabi Isa? Injil. Tah dimulai sampaikan kitab Injil, Zabur, Taurat sampaikan kana Al-Quran tah eta kitab samawat kitab nu bangsa langit. Urang teh kudu ngabenerkeun kudu Nabi Isa eta ngabogaan kitab yakin ngabogaan ngan henteu sesempurna anu kuari nya. Urang mempercayai kana Nabi Isa anu ngagaduhan kitab Al-Quran dibawa ku Kanjeng Nabi ngan Nabi Muhammad eta naskhun nya eta nganasah kana perjalanan ibadah anu para nabi anu sasanesna kitu. Sebab eta salat 5 waktu dimulai Nabi Adam ge oge aya kitu ngan aya anu Isya, aya anu Maghrib, aya anu subuh, aya anu asar, aya anu Maghrib ngan di Kanjeng Nabi dikumpulkeun 5 waktu
5 waktu dibikin ta eta karena penyempurna syariat gitu. Urang percaya ngimankeun bahwa Nabi Isa eta nabi jeung rasul ngagaduhan kitab, lamun Nabi Adam ngagaduhan suhuf, namun teu berlanjut hukumna ku sabab datangna Kanjeng Nabi Muhammad anu nganasah anu memperbarui gitunya, anu memperbarui. Ingat kana pelajaran sekolah eta matematika baheula jeung matematika et kuari eta beda nya. Semakin kuari mah semakin pintar, tambah keilmuanna, tambah amun teh mah ilmu kedokteran semakin pintar. Baheula mah teu panggih, kuari mah panggih. Kawas kitu tah. Tah eta ngaranna lain kasebutna henteu berlaku kitu. Ngan aya di antawisna syariat Nabi anu kapungkur anu kurang oge kuari dilaksanakeun. Seperti mana? Seperti kawinan, seperti sunatan. Eta ka syariat sunatan jeung kawinan lain di ayana Kanjeng Nabi wungkul. Di Nabi Adam oge kawin kitunya, di Nabi Adam oge kitu. Nabi Ibrahim oge aya syariat sunatan. Nah gitu. Jadi henteu sakabeh hukum anu kapungkur anu dibawa ku para nabi diayakeun dina syariat Kanjeng Nabi. Aya anu khusus wungkul henteu sakabehna. Ngan lolobana mah dinasah diperbarui ibadahna gitunya. Tah eta urang kudu ngimankeun mempercayai kana kitab-kitab Allah anu diturunkeun ka nabi-nabi Allah. Wahyu minallah eta teh wahyu ti Gusti Allah, mustamilu ala ahkamihi ngawangku kana hukum-hukum Allah, wa akhbarihi sinarang caritaan Allah. Lamun urang ngabenerkeun, urang kudu ngabenerkeun bahwa aya makhluk anu disiksa ku Gusti Allah ku sebab maksiatna, eta hukum urang kudu bener ulah ingkar. Bahwa aya caritaan zaman kapungkur bahwa aya hiji kaum anu dibinasakeun ku sebab maksiatna, zaman ayeuna bisa jadi ngan kuari mah kitu geus meunang doana ku Kanjeng Nabi. Zaman baheula mah aya para nabi nalika kaumna doraka ka Gusti Allah lamun jinah langsung jadi babi, jadi anjing, tapi kuari mah henteu karunyangan Kanjeng Nabi gitunya. Ngan eta seperti perumpamaan jalma anu zina naon bedana jeung hewan. Naudzubillahi min henteu rupana mah kaos kitu henteu itu ku beunang doana Kanjeng Nabi. Alhamdulillah urang mah sakumaha bang kawarahna doraka oge henteu can aya jelema kuari-kuari mah kitu anu berubah mukana seperti hewan. Naudzubillahi min dalik tah nya. Eta nuka tilu ngabenerkeun kana kitab-kitab Allah anu diturunkeun ka para nabi jeung ka para rasul berupa Al-Qur'an atawa berupa kitab atawa suhuf anu di jerona teh aya hukum-hukum Allah sinareng habar-habar Allah. Wa syubatu rabi'atu bi antumina bi annal anbiya shadiqun. Wa syubatu rabi'ut cabang iman muka opat bi antumina surana imankeun bi annal anbiya sin sanyana para nabi shadiqun eta nu bener bima akhbaru bihi dina hiji perkara anu dihabarkeun dicaritakeun eta perkara teh anillahi taala dina Gusti Allah taala. Wa bi anna minhum yansanyana setengahna para nabi man arsala aya nabi anu ngutus ilal khalqi ka makhluk li hidayatihi pikeun nuduhkeunana wa takmilihi sinar pikeun nyampurnakeunana ma'asim kana kahirupan wa ma'adihim sinarang pambalikan wa ayyadahum sinarang nguatan ka Gusti Allah bil mukjizat ku pirang-pirang mukjizat adalati anu nuduhkeun ala sidqihim kana benerna para nabi.
Dina para nabi anu mantak diayakeun para nabi ku Gusti Allah nu hiji paedahna titah ngabenerkeun ka makhluk watak milih nyampunakeun tina kana kahirupanana kitu. Kumaha nyampunakeun kahirupanna para nabi eta para nabi dicontohan Kanjing Nabi eta profesina dagang. Lamun urang titah ibadah bae lamun para nabi teu dagang meureun urang kudu ibadah bae. Mentak disampunakeun bener manusia mah lamun titah ibadah bae moal endah sebab manusia mah boga beteung. Dicontohan ku Kanjing Nabi, dicontohan ku para nabi seperti Kanjing Nabi Muhammad anu berdagang sambil berdakwah. Eta wenang lain teu meunang, wenang ngeun sakedar ngaseubeuhan. Ngeun sakebar ngasupkeun beteung anu bisa ngasupkeun ka jero beteung anu bisa dialap kakuatan. Make pakaian anu bisa anu mantak henteu bisa nontarana katirisan seperti kitu henteu berlebihan henteu nya eta para nabi wa ma'adihim sinareng pambalikan tuh ngingetkeun para nabi teu aya nu jumeneng sampai ayeuna urang oge bakal kitu kawas kitu tah wa ayyadahum sinareng Gusti Allah nguatan ka para nabi ku mujizat anu nuduhkeun yen sanyana para nabi teh bener pabalagu anhum mangka nganepikeun eta para nabi ti Gusti Allah risalatahu kana pangkat nabina kana jadi utusan Allah wa nabiyuhu sinarang ngajadi para nabina Allah limukallafin ka jalma-jalma anu kataklik ma umiru bi bayanihi kana hiji perkara anu diparentahkeun kana mertelakeun eta perkara kitunya. Jadi teu aya hiji rasul atawa nabi anu kaluar dina hawa nafsu kecuali naon anu disampaikeunana eta teh wahyu berupa tuntunan manusia anu mawa di jalan dunia nepikeun ka akhirat anu mulus anu ngeunaheun. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah tah eta diantawisna keimanan anu perlu ku urang ditancepkeun di jero hate. Nu pertamanya eta tadi ngimankeun bahwa Allah eta pangeran teu aya anu hak wajib disembah kecuali Allah tunggal teu aya anu ngarejengan sarupa Gusti Allah anu manapun. Nu kadua nyaeta ngimankeun bahwa seluruhna para malaikat aya ti beurang 10 ti peuting 10 pokona mah caritana lamun malaikat nya ngaranna malaikat hafadoh pokona mah pak kieu percaya teu ka para malaikat percaya kieu contohna bapak geura ge bapak sare deukeuteun anu loba ieu tah loba anu mantak dirumpung ku sireum sare deket gula eta jarang terjadina sireum asup ka di jero ieu ceuli geura bae ge sebab naon sebab dijaga diraksa ku para malaikat gitunya can pona eta ngeung reungit asup ka jero diila ku sebab atawa ngeung asup ka jero nasungut urang ku sebab gede ting ambekan can pernah aya pernah ge jarang kawas kitu jarang eta ngaranna aya malaikat hafadoh anu ngajaga ti beurang 10 ti peuting 10 gitu. Urang kudu ngayakinkeun kitunya bahwa amal perbuatan bagus jeung goreng eta dicatet teu pohon malaikat mah sebab malaikat mah teu sare aya urang mah sare gitu ngimpina pokona nyahoon malaikat mah cenah eta jalma kitunya. Nah, umpama tanu goreng tah ngimpina goreng cenah lain eta tah. Nyahoon malaikat menyahoon nya. Pajarna meureunna nya. Anu nu poek, wah cenah aing mun poek moal kadeuleu mun ku malaikat moal kadeuleu puguh mah dicatet bae. Malaikat pokon nu poek, nu caang kadeuleu kitu nya. Nu poek atuh kadeuleu, anu caang atuh sumawana. Tah, saterasna urang kudu ngimangkeun kana sakabeh kitab anu diturunkeun ku Gusti Allah dimulai Nabi Adam dugikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saterasna urang kudu ngimankeun ka sakabeh para nabi anu bararenar anu tara bohong anu teu kaluar satupun ucapanna dina jero hawa nafsu
kecuali wahyu ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Sakitu anu kapihatur kurang lebihna sim pribados nyuhunkeun dihapunten. Mudah-mudahan sanaos saalit, mudah-mudahan aya manfaat nepikeun urang, mudah-mudahan urang sada ditambah-tambah keyakinanana, ditambah-tambah keimanana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum bitaqwallah. Summa sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.